nyungkeun beunghar moal beunghar kabehanana wayahna da di alam dunya beunghar we kabehanana sadu rek ka pasar beunghar kabehanana sadu rek macul nah gitu teh jadi gitu lamun urusan dunia mah ku Allah moal dipasikeun sadayana sok sadaya sadayana menta teh pangkat sadayana oge da moal aya jami menta miskin Gusti miskinkeun abdi Gusti aya nu kitu teh Gusti bodohkeun abdi aya nu kitu moal jadi arah urusan dunia mah disungkeun tapi sadayana teh tos dijamin ku Gusti tapi ari urusan akhirat mah can aya jaminan mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu itu bahasana Allah teh itu di Al-Qur'an teh sajam yang dienggalkeun di alam dunia sok kami dibenggalkeun dunia mah tapi liman nasya man nasya liman nuridu dikersakeun ku Gusti Allah tarik deui tapi di masalah akhirat ibu aya upaya wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha urusan akhirat mah aya upaya kada aya upaya wa sa'a aya usaha akhirat mah mate nah abet ditiung ieu teh nyata mate can aya hidayah eta hidayah deangan ketiasan nuluan hidayah kada aya usaha nama teh bentaran ngaji sandung sum hidayah eta geus kolot can ngaji keneh can lungsur hidayah kada aya upaya na can salat can sumping hidayah eta teh kada diupayakeun urusan akhirat ari akhirat mah benten sareng dunia mah sok sanajan penta aya nu hasil jeung teu hasil akhirat mah upami urang nyeres-reres nyungkeun ka Gusti Allah ngan sakedik pisan jami nu nyungkeun jang akhirat eta nangki jami nu nyungkeun akhirat padahal lamun nyungkeun akhirat mah ku Allah langsung diijabah benten jeung urang nyungkeun dunia benten deuh ibu ayeuna